الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Hadratul Mukarramin, para alimul ulama, para juama, sadaya kesepuhan. Ini sepuh anu musim kuring dipihormat tur dimuliakeun. Santrin santria wabil khusus nu aya di ieu pesantren dibanggakeun, didoakeun. Mudah-mudahan panjang yuswa ageng derajat ngabahagiakeun ka ibu ramana tiuit dunia dugikeun ka alam akhirat. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat anu sami-sami hormatun syukuring sadayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu kesempatan urang tiasa diumum-umum dina tempat anu mulia dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin. Dina raraga migawe pagawean anu mulia bohongan Allah nu marentahna kadiduna malah mandar nepak cai malar ceret kang sadayana ngingingkeun kamuliaan ukuran pondokna sing mulia di alam dunia, ukuran panjang nama si mulia jaga di alam akhirat. Puji syukur orang aturkeun ka Allah Rabbus Syakur. Salawat rawuh salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka alam Nabi besar Muhammad tekantun ka ahli-ahlina, ka sahabat-sahabatna, ka tabi'in-tabi'ina, tuk akhir nama sing dugi ka urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kadua kalina urang rek ngaji, rek maca, rek ngalogat, insyaallah rek murah Kesina hiji kitab jadi pohon nu aya dina ilmu nahu buktasna daya kajaba iwati kitab Ilmiah. Kamari alhamdulillah urang parantos ngabahas mabadena ilmu nahu nu aya dina kitab Ilmiah. Tadina kesempatan nu mulia ieu nama anu kaduana urang ngabahas Bismillahirrahmanirrahim kujurus ilmu nahu nu aya dina kitab Ilmiah. Sadaacan urang ngabahas tumandang ngabahas bismillah kujurus ilmu nahu nu aya dina kitab Ilmiah. Urang tawasul heula, urang hadiah heula
Pangadua pamudah-mudahan khususna pengarang ieu kitab mudah-mudahan tambah-tambah kamuliaanana monggo Allah Rabbul Alamin. Urang ngadua mudah-mudahan sepuh urang sadayana pergi urang sadayana nu parantos salib di alam barzah, guru-guru urang sadayana notos salalik di alam barzah. Mudah-mudahan sadayana kenging pangampura rahmat oge ridona Allah Rabbul Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Syulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ila ruwaya baina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan Syurillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila mu'allifi hadal kitab asyari ila hudratu Salim wa furai wa masyayim wa ahli baitihim wa ahbabihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahli silsilatihim wal akhidin anhum syulillahi lahumul Fatihah. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afilahum waj'alhum jannatan. Allahumma anjir fi kufrihim nur wa rahmatuhum maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufratan min khufatin. Cak buka kitabnya, buka catatanana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambagi likulli syari'in bi fannin bahsul basmalati bitorfin yunasibuha. Satosna urang tuntas ngabahas mabade ilmu nahwu nu aya dina kitab ilmiah. Nu kaduana urang tandang ngabahas Bismillahirrahmanirrahim ku jurus ilmu nahwu nu aya dina kitab Jurumiyah. Sabab aya dawuh para alim ulama yang bagi likulli syari'in fi fannin bahsul basmalati bitorfi yunasibuha. Peryogi pikeun saban jalma anu tumandang dina hijipan ngabahas heula Bismillahirrahmanirrahim ku jurusan eta dengkeun di dieu pan ilmu nahwu
Ajurumiyah mah ngabahas ilmu nahu, maka atuh ngabahasna kedah ku ilmu nahu. Ilmu nahu ngabahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, hiji nyorot nyoko jeung ngojo kana ba anu aya dina lapan bismi, nu kadua kana lapan Allahna, nu katilu kana lapan Ar-Rahman, anu kaopat kana lapan Ar-Rahim. Dayana tosuninga bakna nu aya dina lapan bismi eta disebut harap jar. Terus harap tukang ngajerkeun, harap tukang ngajerkeun aya sabaraha hiji, aya salapan nyaeta min ila ala fi rubah ba. Tadi dia mah harap jarna teh ba bismi ba harap jar ismi majrur dijerkeun ku ba. Ngan ba didinya bisa didamel harap jar asliyah, bisa didamel harap jar zaidah. Di mana bakna dijieun harap jar asliyah pasti butuh kana muta'alaq, sabab supaya sampurna omongan. Sebab di mana harap jar dengan bukan muta'alaq ngagantung moal geus moal sampurna omongan. Mun muta'alaq kurang parantos uninga dibagi jawab dibagi dua, hiji muta'alaq isim, dua muta'alaq fi'il. Tina isim jeung tina fi'il oge dibagi dua, hiji muta'alaq khusus, dua muta'alaq am umum. Tina saban-saban sahiji, tina isim, tina fi'il, tina khusus, tina umum dibagi deui dua bagian, aya muqaddam aya muakhir. Ari muqaddam hartina diheulakeun, ari muakhir hartina dipandeurikeun. Jadi lamun ditete sakurang-kurangna muta'alaq teh hiji muta'alaq isim khos muqaddam, lamun ditakdirkeun mah ta'lifi bismillahirrahmanirrahim. Aya dalapan hiji muta'alaq teh isim khos muqaddam, lamun ditakdirkeun mah ta'lifi bismillahirrahmanirrahim. Nu kadua isim khos muakhir nyaeta lamun ditakdirkeun mah bismillahirrahmanirrahim ta'lifi. Nu katilu muta'alaq teh isim am muqaddam ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Nu kaopat isim am muakhir bismillahirrahmanirrahim ibtidai. Nu kalimah muta'alaq teh fi'il khos muqaddam u'allifu bismillahirrahmanirrahim. Nu kagenep muta'alaq teh fi'il khos muakhir bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Nu
Nukadujuh muta'alaq muta'alaq fi'il muqaddam abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Kadalapan mah nu terakhir muta'alaq bil fi'il muakhir bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Jadi lamun ba direken harap jar asliyah pasti butuh kana muta'alaq. Dan muta'alaq dibagi dua, aya isim, aya fi'il, aya khusus, aya umum, aya muqaddam, aya muakhir. Lamun dijumlah jampe sadayana aya 8. Lamun ba tos kabahas nu kadua ilmu nahu nyorot nyoko jeung ngojo nyenter kana lafal ismi. Lafal ismi disebut nate majrur dijerkeun ku lafal dijerkeun ku haraf jar ba. Lamun haraf jarna direken haraf jar as. Luy ismi kana lafal Allah disebut idofat. Kumaha ngaran idofat? Domu tong lain santri sing jagjag disebut idofat. Domu kalimatin ila kalimatin ukhra ala wajhi yufid ngumpulkeun hiji kalimah kana kalimah anu sejen netepan kana jalan anu mere faedah. Ismi disebut mudhaf, Allahi disebut mudhaf ilaih. Idofat lafal ismi kana lafal Allah disebut idofat mahdhaf, artina idofat murni. Sehingga lafal ismi anu tadina nakirah usabab geus diidofatkeun kana lafal Allah maka jadi ma'rifat. Lamun cek khulasah mah wadil idofatus muhalabdiyah wadil ka mahdotun wa ma'nawiyah. Dua di bahna harap jar ismi na majrur. Ismi kana Allah disebut idofat, ismi mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Idofat na ismi kana Allah cek tukang nahwu mah disebut idofat mahdhaf. Nukatilu ngabahas lafaz ar-Rahman, ngabahas lafaz ar-Rahim. Ari ar-Rahman jeung ar-Rahim eta i'robanana jadi sifat tuanana tina naon? Tina lafaz Allah. Kusabab Allah ge dibaca khobat maka lafaz ar-Rahmani jeung ar-Rahim ge kudu dibaca khobat. Bismillahirrahmanirrahim. Ari lafaz Allah sanajan teu disifatan ku lafaz ar-Rahman jeung ar-Rahim ge geus jelas. Maka atuh lafaz ar-Rahman jeung ar-Rahim macana menang foto menang itbah. Naon ari foto pegat dina naon? Pegat na maca ar-Rahman jeung ar-Rahim henteu tuturuti kana lafaz Allah. Bisa dibaca rofa, bisa dibaca nasab. Naon ari itbah? Nurut, turut jeung lumut. Tegasna turut, tumut, harakatna lafaz ar-Rahman, harakatna lafaz ar-Rahim akur sareng lafaz Allah dina pada dibaca rofa.
Lapan Allah sanajan teu disifatan ku lapan Ar-Rahman, sanajan teu disifatan ku lapan Ar-Rahim geus jelas. Kusabab geus jelas sanajan teu disifatan, atuh maca Ar-Rahman jeung Ar-Rahim teh dina macana menang dua. Nu kahiji menang di koto dipegatkeun, nu kadua menang diitba dianutkeun. Ari maksud koto megatkeun harkat Ar-Rahman sareng Ar-Rahim tina lafaz Allah bisa dibaca roba, bisa dibaca nasab. Ari maksud itba nganutkeun harkat lafaz Ar-Rahman jeung Ar-Rahim kana lafaz Allah dina pada dibaca roba. Sabab lapan Ar-Rahman jeung Ar-Rahim menang dua, menang koto, menang hitba, berak gue. Bahasan ulama dibagi tilu kelompok. Nu kahiji hukum maca lapan Ar-Rahman jeung Ar-Rahim teh aya anu menang ceuk ahli nahu, aya anu menang ceuk ahli qiraat. Eusina aya hiji nyaeta dibaca Bismillahirrahmanirrahim ceuk ahli nahu menang, ceuk ahli qiraat mangga jidan. Muka dua hukum maca lafaz Ar-Rahman jeung Ar-Rahim teh aya anu meunang ceuk ahli nahu ngan teu meunang ceuk ahli qiraat. Lafazna aya genep. Anu genep teh bijil tina nasab, bijil tina rofa, bijil tina khofat. Di nu meunang ceuk ahli nahu, meunang ceuk ahli qiraat, lafazna aya hiji nu tadi. Dua meunang ceuk ahli nahu ngan teu meunang ceuk ahli qiraat, lafazna aya genep nyaeta Bismillahirrahmanirrahim hiji. Kedua Bismillahirrahmanirrahim. Nu katilu Bismillahirrahmanirrahim. Nu kaopat Bismillahirrahmanirrahim. Nu kalima Bismillahirrahmanirrahim. Nu kagenep Bismillahirrahmanirrahim. Maka dibaca ropa gongan jadi khobar tina mubtada anu dibuang. Nah maka menang nasab gongan jadi maf'ul bih tina amil, tina fi'il jeung fa'il anu dibuang. Dua nu katilu teu meunang ceuk ahli nahu, teu meunang ceuk ahli qiraat. Usina aya dua nyaeta dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kedua dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Di nokatilu ceuk ahli qiraat teu meunang, ceuk ahli nahu teu meunang. Eusina aya dua wajah nyaeta dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nu kadua dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Naon sabab? Sabab al-itba'u ba'dal qat'i mamnu'un, ari nganutkeun dina sabada megatkeun eta dicegah. Beres laina ngabahas
Bismillahirrahmanirrahim kujurus ilmu nahu nu aya dina kitab Jurumiyah. Tapi kadang-kadang alfiah ge kababawa, imridi ge kacasana, mutamimah ge sok jinggi naon sabab baik imriti baik mutamimah sinarang sarah-sarahna baik alfiah sadayana ge ngajelaskeun kana urayanana katerangan-katerangan nu aya dina kitab tadi naon sababna Ar-Rahman Ar-Rahim dibaca rofa? Jawabanana babari sabab jadi khobar tina mubtada anu dibuang. Bismillahirrahmanirrahim jadi takdir nama Bismillahi huwarrahmanu huwarrahim. Naon sabab Ar-Rahmana Ar-Rahima dibaca nasab? Sabab jadi maf'ul bih dina fi'il sareng fa'il anu dibuang. Bismillahirrahmanirrahim takdir nama Bismillahi amdahur rahmana amdahur rahim. On sababna Ar-Rahmanu dibaca rofa, Ar-Rahmana dibaca nasab. Sabab Ar-Rahmanu jadi khobar tina mubtada anu dibuang, Ar-Rahima jadi maf'ul bih dina fi'il sareng fa'il anu dibuang. Itu satu riduluina. Jadi tatkala dibaca rofa eta Ar-Rahman Ar-Rahim maka jadi khobar tina mubtada anu dibuang. Tatkala dibaca nasab maka tarkibanana jadi maf'ul bih dina fi'il sareng fa'il anu dibuang. Lamun disimpulkeun maca Bismillahirrahmanirrahim dibagi tilu hukum. Nu kahiji meunang ceuk ahli nahwu, meunang ceuk ahli qiraat, usina aya sawajah nyaeta diaos Bismillahirrahmanirrahim. Nu kadua meunang ceuk ahli nahwu, teu meunang ceuk ahli qiraat, usina aya genep wajah nu tadi teh. Nu katilu teu meunang ceuk ahli nahwu, teu meunang ceuk ahli qiraat, usina aya dua wajah nyaeta Bismillahirrahmanirrahim sareng Bismillahirrahmanirrahim. Elatna al-itba'u ba'dal qat'i mamnu'un nganutkeun dina sabada megatkeun eta teu meunang. Al-kalamu wallahu a'lam bissawab. Pengajian dina ieu kita cekap sakitu anu leresna yakin di Allah, di para ulama, di para guru anu lepatna tina kabodohan awe mugi-mugi kenging pangapura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.